Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana pendak denya sareng Kang Arid dina acara dongeng Sunda. Iya dongeng Sunda teh anu nyenak judul Sobat Siluman. Iya dongeng Sunda karangan Kang Arid Bentar. Mudah-mudahan mitra-mitra kahibur ku acara dongeng. Mitra-mitra sadayana kamari teh nuju nyarioskeun Nyimas Gelung Ayu anu nuju ngobrol sareng ganda di kamar gandanya. Dugikeun kadinya mangga Nyimas Gelung Ayu teh nyaeta putri siluman oray. Supados teh nyangkolong kana waktos sumangga ieu acara dongeng urang kawitan bae. Dar ah. Nyimas cek ganda bari danga. Aya naon Kakang? Kakang. Ganda teu kebat nyaritana. Kakang kumaha? Kaula teu ngarti. Pok nyarita ka kaula hayang naon Kakang teh? Hayang emas, hayang inten berlian, hayang boga karaton. Sok nyarita Kakang, tong asa-asa jeung kaula mah. Pasti cek kaula ge nu kadada kaduga ku kaula, pasti ditedunan. Tong boro tanaga jeung pikiran, nyawa ge pasti dibikeun keur Kakang. Kitu cek Nyimas Gelung Ayu. Ah ente Nyimas, cek ganda bari ngadorongkeun awak Nyimas Gelung Ayu. Atuh awak Nyimas Gelung Ayu teh ngagubrag ngagoler nangkarak dina ranjang. Ari ganda jadi diluhureun awak Nyimas Gelung Ayu. Atuh duanana meuni renghap ranju. Duanana teu pararuguh, duanana teu empes-empes, duanana teu ngobrol. Kadon ngaharuleng we. Atuh ganda naklok dina dada nu geulis Nyimas Gelung Ayu. Ari Nyimas Gelung Ayu ditindahan kitu teh cicing deui we. Teu empes-empes ngan dadana duanana siga anu naik turun karasa hawana ge meuni haneut. Cag mitra-mitra Nyimas Gelung Ayu anu nuju di imahna ganda ayeuna urang caritakeun heula Juragan Onot anu keur di kebon tea. Harita Juragan Onot lilir tina kapiuhanana sabab awakna mimiti kabasihan ku cai ibun. Bari katiup ku hiliwirna angin peuting. Eta angin peuting anu tiis kacida bubuhan di pagunungan anu sakurilingna racik ku tangkal kai. Anu matak baal kana awak. Paneal Juragan Onot hudang awakna meuni lalinu bahamna nyanyautan lain di kieu nyerina. Terus manehna rurat reret tapi eueuh sasaha di dinya teh. Tapi harita nempo kana kebon anu manehna meuni ledug. Meuni siga digalai ku munding 1000. Wah,
Sigana mah sigana teh geus diraweg ku siluman Bagong. Da ieu tapakna ge manila kieu. Syukur aing mah modar. Cuman wae ngan ngaganggu nyima panas ka aing teh. Kitu cek gerentesna Juragan Onot. Anu saterusna Juragan Onot nangtung bari semu nuju marinceun. Sirahna karasa ieur asa muter jeung nyanyautan. Tapi da Juragan Onot moal wae cicing di dinya komo bari awakna meuni asarikas. Anu saterusna Juragan Onot balik ka imahna. Ayeuna urang caritakeun Patih Sihung Hideung. Ari Patih Sihung Hideung harita sanggeusna eleh tarung jeung Nyimas Gelung Ayu tuluy kabur ngabiur nuju ka karajaan Siluman Bagong anu aya di Gunung Poek. Anu saterusna ngadeuheus ka Prabu Sihung Runcing. Harita teh Patih Sihung Hideung geus aya hareupeun Prabu Sihung Runcing. Cedok Patih Sihung Hideung nyembah, Gusti Prabu, kaula bade nyangakeun sembah pangabaktos mugia katampi ku gamparan Gusti Prabu. Kituna teh bari cedok nyembah deui teu cukup ku sakali. Ditarima Paman Patih. Kumaha kacangkalak musuh si kono teh? Kitu cek Prabu Sihung Runcing anu sorana teh ngirung. Tiwas Gusti, jisim kaula teu tiasa nyangkalak musuhna si kono. Kitu cek Patih Sihung Hideung. Bobot pangayoan timbang tolajuk aya di panjenengan di Gusti Prabu. Cisimabir maos lemah keneh ku ilmu, kurang ku pangabisa, teu mampu dina ngajalankeun tugas anu ditugaskeun ku Gusti Prabu. Kaula teu bisa nyangkalak musuhna si konot. Kitu cek Patih Sihung Hideung bari tungkul estuning era atuh. Manehna teh patih tangan kanan nu jadi raja bari manehna pan newak ganda teh mawa pasukan nu sakitu lobana ngarebu ulu balang prajurit, malahan prajurit ke prajurit anu bener-bener geus kelas. Atuh Prabu Sihung Runcing meningah ulang ngadenge kitu teh. Asa teu percaya ka patihna pan nyaho. Patih Sihung Hideung teh kaitung anu gagah, elmuna luhur, pangabisana ge loba. Piraku cek pamikiran Prabu Runcing nepikeun ka kudu eleh. Pok Prabu Sihung Runcing nyarita, Paman Patih, naon sababna Paman Patih teu bisa newak manusia saisiki? Kaula mah asa teu percaya. Piraku Paman Patih anu geus dipercaya ku kaula ti baheula
teu bisa newak manusia sasiki-siki acan. Kapan Paman Patih teh newakan jelema teh lain hiji dua, geus puluhan, bahkan geus ratusan. Kitu cek Prabu Sihung Runcing, ngarasa heran pisan. Sandika Gusti Prabu, eta ge musuh si Konot mah tos bade kacangkalak pisan, tos bade kenging pisan, malahan mada kantun sakalian deui cek kasarna mah sakali nampiling deui ge ngacungkel. Nanging dibantuan ku Nyimas Gelung Ayu ti nagara Siluman Oray. Janten kaula terus terang we kalau mayunan nu namina Nyimas Gelung Ayu ti nagara Siluman Oray teu acan sangem Gusti Prabu. Sakali deui kaula hapunten teu tiasa ngajalankeun tugas anu dipasihkeun ku Gusti Prabu ka kaula. Kitu cek Patih Sihung Hideung. Atuh gebeg Prabu Sihung Runcing ngagebeg lain di kieuna, ngadenge ngaran Nyimas Gelung Ayu. Sabab Prabu Sihung Runcing ge geus apaleun saha ari Nyimas Gelung Ayu. Anu gagah sakti mandraguna tanpa tanding. Tong boro patihna cek kasarna mah manehna ge cantang tu beunang. Tong boro nagara manehna salawe nagara kabeh dibabad ku Nyimas Gelung Ayu nepikeun ka jadi patalukan nagara Siluman Oray. Di dieu nu jadi raja kudu bijaksana. Sok sanajan ngerahkeun patih hiji sanajan patih 10, prajurit ponggawa hulu balang 1000 cantang tu bisa nyinghareupan Nyimas Gelung Ayu. Kitu ceuk pamikirna eta raja. Pok Prabu Sihung Runcing nyarita deui. Maman Patih, kaula teu ngarti nah Nyimas Gelung Ayu pipilueun kana urusan ieu. Pan ieu mah geus sidik urusan kaula, lain urusan manehna. Kaula teu ngarti palebah dieu Paman Patih. Cek Prabu Sihung Runcing. Pok deui Prabu Sihung Runcing nyarita deui. Moal kitu Paman, yen musuhna si kono teh munjung muja ka Prabu Nagabodas. Kitu cek Prabu Sihung Runcing. Pangaos raos kaula moal Gusti Prabu moal. Margi saupami musuh si Konot muja ka Prabu Nagabodas, atuh anu nulungan musuh si Konot teh kedahna turun jeung papatihna sareng para punggawana prajuritna ti karajaan. Da ieu mah henteu eta nu jadi hemeng kaula. Kitu cek Patih Sihung Hideung. Da nu datang teh mung Nyimas Gelung Ayu hungkul. Atuh ngahuleng Prabu Sihung Runcing teh.